sunat ti Nabi Ibrahim. Dua tah ngarapihkeun kumis. Jika si akang eta tukangeun si abah nu keur udud sarua. Eta kumisna ayaan rapih gitu. Ngan ama aya jangwa tungkul jika teroris itu. Kumisna aya saeutik. Nah, jadi kan sok aya bapak anu ngingu kumis, anu boga kumis tapi teu dirapihkeun, ngamai juga jembatan leho. Salaki oca bisi kitu carekan bapak rapihkeun sunat ti Nabi Ibrahim ulah ngamai jadi lamun bersin teh kan sok narap leho teh geuleuh. Itu sunat eta teh. Tilu pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad maresihan bulu kelek, oca kelek teh tong rarogok buluna teh Pak. Rujit ningalina ge. Sunat jaba bau, jaba rujit, jaba buluan geuleuh. Opat sunat maresihan bulu sayang careuh, sayang odeng dah. Ngan beda di lalaki jeung di awewe. Mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe mah dibenyeng didudut. Kabayang ya. Sok ajaran dibenyeng pew pew. Pareureus meureunnya. Sok selamat mencoba BSI isuk sianya. 5 sunat dihitan. Bu, caroga ibu terus dihitan. Eta subhanallah ya sadayana luar biasa pasunatan anu ku Nabi Muhammad terus dicontohan ayeuna bade dilaksanakeun ku Cepebri enjing bade nikah. Berarti melum enjing teh bulan madunya. Beda jeung urang bulan alaun.